Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji sareng syukur orang panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala nu parantos mapanin rahmat sareng hidayahna. Dugi ka urang sadayana tiasa kempel dina ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam muji tetep ka Gusti urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman. Sakumaha mitos dipedar ieu acara baris diatur ku susunan kieu. Anu kahiji muka acara, anu kadua maca Al-Qur'an sareng tilawah, anu katilu diantara ketua panitia, anu kaopat diantara pimpinan majelis, anu kalima acara pokok nyaeta tausiah Isra Mi'raj, anu kagenep doa penutup, anu katujuh mungkas acara, anu terakhir nyaeta silaturahmi sareng beberes. Langsung wae urang mimitian kana acara anu kahiji. Hayu urang sadayana muka ieu acara ku ngucapkeun basmalah bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Acara salajengna nyaeta ngadangukeun lantunan ayat suci Al-Qur'an nu baris dibacakeun ku Dewi. Kaanana Dewi dihaturankeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basyir. Sadaqallahu. Hatur nuhun ka Dewi nu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an, mugia tiasa nambah kahadean dina diri urang sadayana. Acara salajengna nyaeta biantara atanapi sambutan ti ketua panitia Isra Mi'raj dinten ieu. Nu dina kasempetan bakal disamperkeun ku Teh Aulia. Ka Teh Aulia dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kesempatan ka urang sadaya pikeun ngariung di acara anu mulia ieu. Salawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, sarta ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ka para tamu undangan anu dipika hormat, ustad ustazah, para sepuh, wargi sadaya, sareng rerencangan nu dipika nyaah alatan Allah. Simkuring salaku ketua panitia dina ieu kesempatan ngaturkeun nuhun anu saluhur-luhurna ka sadaya pihak anu parantos masihan dukungan boh ku waktu, tanaga, pikiran atanapi harta kanggo nyukseskeun ieu acara. Hatur nuhun ka para panitia anu parantos silih bantos sareng ka sadayana anu parantos masihan pangrojong. Peristiwa Isra Mi'raj teh mangrupa hiji kejadian agung dina sajarah Islam nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi parentah pikeun ngalaksanakeun salat 5 waktu. Ku ayana ieu acara mugia tiasa janten panggeuih pikeun urang sadaya sangkan langkung taat dina ibadah sarta leuwih hade dina kahirupan sapopoe. Mugia acara anu ayeuna lumangsung bisa janten sarana pikeun nguatkeun tali silaturahmi, nambahan ilmu jeung iman, sareng ngajadikeun urang sadaya jalma anu leuwih takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Akhir kecap, simkuring nyuhunkeun hapunten bili aya kalepatan dina ngawilujengkeun ieu acara. Mugia sadayana anu dilakukeun janten amal hade di payunan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Teh Aulia salaku ketua panitia nu parantos masihan biantara. Mugia sagalana janten amal kahadean jeung motivasi pikeun urang sadayana. Acara salajengna nyaeta biantara ti pimpinan majelis nu dina ieu waktos baris disamperkeun ku Ustaz Afif. Ka Ustaz Afif dihaturanan kalayan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji sareng syukur orang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos mapari nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat kesehatan. Dugi ka urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sareng salam mugia salawasna tercurah ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, sahabatna, salang kasakumna umat Islam nu satia ka sunnah-sunnahna. Sim kuring salaku pimpinan majelis ngarasa bungah sareng reueus ku sagalana parantos dilaksanakeun ku pada panitia, ku para siswa, ku guru-guru sareng ku sadayana warga nu geus silih rojong dina ngalaksanakeun ieu acara. Isra Mi'raj mangrupikeun kajadian luar biasa anu henteu ukur ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oge ngandung hikmah nu kacidak gedena. Salah sahijina nyaeta diwajibkanna salat 5 waktu. Kukituna urang sadaya khususna para nonoman hayu urang leuwih miara deui ibadah salat. Sabab eta mangrupikeun tali panghubung antara urang jeung Gusti Allah. Sim kuring miharep saenggeus ieu acara aya robah dina diri urang sadaya. Robah jadi lebih hade, lebih deket ka Allah. Leuwih taat kana ajaran agama. Mugia ieu acara tiasa mawa berkah jeung janten amal nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Akhir kecap dan bilih aya nu kirang merenah dina biantara ieu. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugi ke acara pokok nyaeta tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu baris disamperkeun ku Al Mukron Rafi. Hayu urang sami-sami ngadangukeun kalayan tenang jeung khidmat. Parafi dihaturanan kalayan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu dipih kahormat, dina kesempatan ieu anu mulia ieu hayu urang sami-sami nginget deui peristiwa Isra Mi'raj. Hiji perjalanan spiritual Nabi Muhammad anu luar biasa. Isra Mi'raj teh mangrupa perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram di Mekah ka Masjidil Aqsa di Yerusalem. Teras naik ka langit pikeun nyangking wahyu sareng petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Dina peristiwa ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaparin parentah salat 5 waktu anu jadi tiang agama. Perjalanan Isra Mi'raj ngajarkeun urang ngeunaan pentingna iman, salat sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Salat teh mangrupa sarana komunikasi langsung antara hamba jeung pangeran. Kukituna urang kedah ngajaga konsistensi dina ngalaksanakeun salat sareng amal ibadah sejen. Mugia ku nginget peristiwa Isra Mi'raj ieu urang sadaya tiasa ningkatkeun kualitas iman sareng amal ibadah janten umat anu taat sareng soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna urang tutup ieu acara ku doa panutup. Nu baris dipimpin ku Gilbran, Kak Gilbran ditepih kahormat dihaturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naim. Hamdan yufiku ni amahu wa yufiku majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabki illa wa likal kami wa ajini sulfonit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka saladan fid din wa afiatan fil jasadin wa wazatan fil mi wa barakatan fil wa taubatan kala maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawi alaina fi sakratil maut wa minna ari wa idal na fi sakratil maut inna lazi wa abna'in hisab warabna
yuzi kulubana ban ij hadaintana wahabna min lazuka rahmatan ida anna wahabat Rabbana atina fid dunya hasanah qina azabannar Rabbana atina san wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbiyal bika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka Gilban nu parantos ngiringan urang dina panjatan doa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia segalana dikabulkan ku Gusti Allah nu Maha Kuasa. Kalayan eta maka mungkaslah sakabeh runtuyan acara peringatan Isra Miraj hingga ieu. Sim kuring salaku MC ngahaturkeun nuhun saageung-ageungna ka sadaya pihak nu parantos nyumbangkeun waktos jeung tanagana. Saatos ieu hayu urang sami-sami silaturahmi beberes ngajaga kebersihan lingkungan serta ngarangkeutkeun deui tali duluran di antara urang sadayana. Sim kuring nyuhunkeun hampunten upami aya kalepatan dina mimpin acara. Hatur nuhun ku perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.